Nah, ayeuna palawargi sadana urang gilekeun kana nada sorong kana pimadendanya laguna Nikmat Durian kitu nya tah. Benten lagu anu tadi. Yuk. Dede. Oke, tailap ke para generasi penerus gitunya para anak muda cinta karena seni budaya khususnya seni Sunda kolot kurang baheula kacapi suling gitu kanapi nu sanesna sangkan seni tradisi teh tetep dipertahankeun gitu aya generasi penerus kapiatur aya Nikmat Durian. Penting harita carita mere janji jeung subaya nu pinuh kaendahan neuneuh asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup babarengan anjakal Nikmat Durian tesangka bisa pegan oreng nioni balepan ngan ukur mata tibelah peting panutungan basa harita eta basa kuring jeung manehna kadedeung si katresna ese mapalerna lila pisan jang larana ringkir karasana kesangka geuning teu nyangka oreng geus aya nu boga kapayun madahareun. Nikmat Durian lagu ieu seueur mimikalanep gitunya para nonoman Sunda khususna tahun 70-an ieu lagu ieu booming gitunya dikeun ka ayeuna para sepuh para ibu bapak teh seueur mimikalanep lagu ieu lagu Nikmat Durian. Peting harita basa kuring jeung manehna waktu batuk keur carita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan dan asih memunggaran tesangka geuning teu nyangka oreng geus aya nu boga anjakal Nikmat Durian tesangka beudi
pegat oreng nyun di balebat dengan ukuran mata oreng peting panuntungan eta nikmaturiat dina laras sorog atau napima denda tah kitu Mang Darumnya tong hilap pokokna mah di like di subscribe di share pang-pang di subrek di subscribe jar kitu nya hatur nuhun wilujeng tepang deui dina session-session atau napi video-video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.